puasa teh kudunya lebih tua lain pindah ke tua ari urang mah pindahkeun antarina beurang jadi maghrib sedangkan disebut puasa lain pindah ke tua tapi nya lebih tua ya kantos teu lamun akan kene urang teh uang teh gede kene wae wayahna lamun gede kene sahwat urang bakal kuat lamun urang sahwatna kuat jalanna sehat jeung ngaruda urang lancar gitu kan ya kantos teu ya jadi jalanna sehat teh dina naon dina sahwat jalanna sehat teh maka kieu papihan kasurupan jadi supaya lebih becet ya nah eta teh dina aliran urat-urat sahwat gitu nya pada urat-urat sahwat teh tempatna anjing setan teh di dinya maka pami becet